Wangsit Siliwangi ayeuna nincak anu katilu anu nerangkeun kadongkapan atanapi kasumpinganana Ratu Adil Caturangga atanapi Imam Mahdi urang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Badak putih anu keur guyang. Hudang tina pangguyanganana disamper ku lodaya 7. Ngadengekeun ciung cacarita. Ngageuingkeun lutung rek luncat. Ngaluncatna ngarandeg deui. Sabab can tembong anu dipapag. Anu dipapag deuk mapagkeun inyana nu keureuh di curug cariang. Nu kapilih deui ngadegkeun ku tatandingan. Nya inyana satria piningit urang Sunda anu boga gelar Caturangga. Nya inyana turunan Resi Wereng Lawean. Tirundayan Ki Mantri Kanduruan Tapa. Nya inyana anu henteu disebut ku karuhun. Henteu diaku ku para pujangga. Sabab sanajan disunatan tapi teu timu kana sahadat. Nya ti turunan inyana anu bakal dongkap nyaeta satria piningit anu baris ngadeg dina panggung anu julukanana Ratu Adil anu boga gelar Ratu Pamunah urang Sunda. Nya cirina engke anaking lamun geus tembong sagara ngaguruh. Nya engke lamun geus meletek kalangkang kancana dihareupeun Guha Mahawijaya. Tangtu moal lila deui bakal timbul Putri Pamunah tina buah laut semu beureum. Nya inyana anu bakal ngadeg dina panggung anu sapangadegan anu katelah Ratu Adil. Anu bakal muncul di basisir Lebak Cawene anu deukeut ka Leuweung Maja di daerah Subang Karawang di daerah Kuta Tandingan. Tidinya urang Sunda bakal manggung. Urang Sunda bakal jadi pamimpin di Indonesia. Urang Sunda bakal dihormatan. Urang Sunda bakal diajenan. Imam Mahdi satria piningit Caturangga Ratu Pamunah urang Sunda. Salam akhir zaman ti Mang Encep Hendriana. Ke urang sambung dina episode anu kaopat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.